Mitra sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara nyambung judulna nyata gara-gara harta. Dikaraos para mitra ieu dongeng kasanggakeun etang-etang hiburan pangbeberamana. Ayeuna teh para mitra nincak bagian ke-17 ya para mitra. Ada bagian ke-17 gedinya. Tuh mangga atuh sabada namatkeun bagian ke-16 ayeuna nincak bagian ke-17. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mangga nyangakeun para wargi sadaya carios nyambung judulna nyaeta Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-17. Ari kembang jeruk naon cenah namina angkruk cenah para mitra kembang jeruk teh. Luka jeruk naonnya para mitra pan jeruk seueur modelna. Aya jeruk mipis para mitra, jeruk purut, jeruk Bali, jeruk jeruk Garut, jeruk siem, jeruk rupi-rupi jeruk teh namina angkruk cenah kembang jeruk teh. Dongeng judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS nincak bagian ke-17 wilujeng dadangkeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para mitra karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-17. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang lajengkeun deui. Aduh kada dehem wae atuh para wargi ngadongeng teh nya. Aduh sigarek pidato wae make dehem. Cenah kitu mangga urang teraskeun. Harita Neng Yani para wargi sadaya diangkir ku Ramana Cep Sumarna nu katelah ajengan dahlan. Mali Neng Yani harita teh para mitra sadaya bluk nyuuh kana pangkonan Ibu Hajah Ningsih. Teras ngaguk-guk ku ayana kitu saurang ge teu bisa kumaha bati bingung nu aya. Atuh Ibu Hajah Ningsih ngusapan sirah Neng Yani bari cisoca nyalangkrung. Cep Sumarna melenguk tapi huntu kekerot bangun gemes ka Denjoni. Malah Cep Sumarna make aya pikiran rek ngadatangan Denjoni. Sabab asa dihina tur asa dipegatkeun kasuka. Seuneu amarah Cep Sumarna ngabubulak jeroeun dada. Leungeun ngalaleper ngan ras kanu jadi inung sok sieun kumaha onam. Komo kitu Ibu Hajah Ningsih teu kaop menakarewa sok leumpeuh Yuni tampolana sok terus teu emut. Tos ucu gelis ulah diangge emutan teuing ulah diangge alit mana. Sing sobar mana kitu oge tos milik hidup. Sanes mama teu hawatos sanes teu hoyong nulungan mung kumaha atuh. Sanaos neneng sareng pun anak palai ngarangkep oge. Bade kumaha tiasa ngarangkepna upami syarat nu utami teu aya nyaeta syarat nu utami teh wali. Mangkaning tuang raka teh gegentos tuang rama nu aya hak ngawalian. Kari-kari anjeunna teu kersa ngawalian bade kumaha jantenna. Mangga galih ku neneng da syarat nikah manu poko utamina mati pihak istri nyaeta wali. Pamita anu ngawalian mangka pernikahan eta henteu sah. Kajabi upami neneng teu kagungan pisan wargi nu hartosna nu gelis. Tah neme tiasa ku wali hakim anu dilaksanakeun ku bagian kantor urusan agama. Kersa ajengan dahlan neme sasauran deui ngalalemu ka Neng Yani dipalar sadar. Tapi Neng Yani batan sadar atanapi narima mah kana cariosan kersana ajengan dahlan. Malah teras kapidara ngagulipak puguh we Ibu Hajah Ningsih reuwas liwat saking. Ku aya Neng Yani kitu asa teu puguh emutan. Taung bujeng Ibu Hajah Ningsih sanos kersana ajengan dahlan oge ku harita mah reuwas. Hari Cep Sumarna gancang mangku Neng Yani teras dibawa ka kamar. Kalawan dikedengkeun. Harita bi uning lanjangna nu kabeneran mairan cai kopi haturan kersa ajengan dahlan. Reuwas ningali Neng Yani dipayang. Tur dibawa ka kamar ku Cep Sumarna. Ca gelas nu dieusi ku cai kopi ditunda dina meja.
Sirilik biuning kahareup maksud narek ngabejaan Mang Odoy salakina nuker ngobrol jeung si Cipeu di teras. Pok biuning nyarita bangun gempeur teu puguh ka hartina. Alah onyon alah onyon aduh Odoy sia. Ih si Odoy mah deuleu ih. Sia mah onyon sia Odoy. Ampun teuing kumaha wae deuleu sia teh Odoy. Ipeu itu deuleu itu. Pokna bari teu sirikna garo singsat malah bibir luwaloe. Ya, kunaon biuning. Ngadon si ganu jerek nong atuh kitu. Aya naon biuning jerek nong? Cek si Cipeu. Lain jerek nong deuleu itu si Ipeu, si Ipeu aduh kitu deuleu. Gancang terempos heula si itu. Aduh aing mah mah ting paloh kitu sarua jeung maneh si onyon. Ih, uning nya nih hidang teu. Ngomong ka mana kareup we teu puguh ka hartina. Kami kasebut salaki disebut si onyon. Balik gak tuh ngomong teh aya naon teh bibir luwal we siga di dompet soe aya naon ngomong nu balik gak tuh cek Mang Odoy bangun keheul kanu jadi pamajikan da eta biuning para mitra nyaritana siga nu gempeur teu puguh itu deuleu Neng Yani dipaya dipapang aduh biuning nyaritana can jelas si Cipeu kalah seuri bila aku Neng Yani dipapa lain dipapang sia barwes aduh aing mah itu dipayang sia ku Cep Sumarna. Kumaha uning pangdenge Neng Yani dipayang ku Cep Sumarna? Adalah itu dipayang ku Cep Sumarna terus digolerkeun di kamar. Duh meni aya ku barlet nakernya kancang tempokan itu ipau sia lain ngaradu wae bang ngarebak koe gawe teh. Cek biuning bari ka jero deui dituturkeun ku Mang Odoy jeung ku si Cipeu atuh Mang Odoy nempo tina lawang kalawan nanyakeun ka kersana ajengan dahlan. Kunaon ning teh mama? Sedeng anu ngalawaler nama Ibu Hajah Ningsih jalaran kersana ajengan dahlan menuju ngajiad Neng Yani. Teuing atuh biuning oge Mang Odoy keur nyuuh kana lahunan kami ujug-ujug ngagolepak we. Saur Ibu Hajah Ningsih anu teu kungsi 5 menit. Neng Yani ngulisi kelajeng ditaros ku kersana mama ajengan dahlan. Neng Yani tos emut geulis. Nyah Neng Yani beuntak geus kitu mah segeruk ceurik. Tapi teu lila jeprepeh tuluy peureum duka terus sare duka teu sadar deui. Kersana mama ajengan dahlan saurna. Kentong diganggu ibuna. Simutan anguran masa potong kahanap. Rup Ibu Hajah Ningsih ngampuhan Neng Yani. Tos kitu mah kaluar ti kamar iwati Cep Sumarna nu di kamar. Nungguan Neng Yani harita kersana ajengan dahlan sareng Ibu Hajah Ningsih caralik di patengahan. Samalah Mang Odoy jeung si Cipeu ge dariu. Sakedapan masa urang ge eueuh nu cumarita naon-naon ngadonting hareruk we. Kawas hayam panyambungan. Nanging teu lami Ibu Hajah Ningsih nemesa sauran deui bari soca nama cuma limba. Kumaha atuh amana Neng Yani teh nya? Mangkaning tos teu ibu teu rama. Aya rakana dua kararitu tamelar komo nu pameget mah nyaeta Den Joni. Abdi manu dianggo karisina teh ku Neng Yani risi teh bilih ngejat. Sakinten pami ngejat ka lembur lanyang na mah kaleuwih goong kumaha mah anjeunna ngejat bari luas kana diri. Da geuning tadi kasaurana teh kitu kapayunan ku ama oge. Tibatan kedah nikah kanu teu sawangsa teu saagama sawios pegat nyawa. Tah ku eta we nu diangge karisina ku abdi mah amana. Atuh amana ge ngarasa bingung ieu teh. Ari kieu buktina mah dikawinkeun da eueuh hak ngawinkeun keur ama mah. Lamun kitu Neng Yani anak urang bisa dikawinkeun tur diwalian ku ama. Kapan mah budak awewena ge anak batur bari boga lanceuk lalaki sabapa nu wajib ngawalian. Sedang lanceukna tetep teu ngarujukan adina rek dipiharep ku si Asep. Cing kumaha pandangan anjeun Odoy? Sugan anjeun mah bisa mere pandangan atawa mere bongbolongan nu ngajadikeun kasalametan keur sarerea. Harita para mitra kersa mama ajengan dahlan teh ngaraos sesah mecahkeunana lamun mecahkeun teh mah pasualan Neng Yani. Malih munut pandangan kanu jadi badega nyatana ka Mang Odoy anu keur tungkul gigireuna si Cipeu.
Komo abdi atuh teu aya katiasa mama dah. Eta mah kan tunyangakeun we ka pangersa mama kumaha pisayeunana semua. Kumaha pibereseunana naroskeun ka abdi mah sami sareng ngajenggut anu dugul semua. Mang Odoy manehna teu bisa majar kumaha. Sanggeus Mang Odoy nyarita pok si Cipeu milu jabung tumalapung pokna teh. Punten mama, manawi bahan katampi semua. Kaleng kaulem kumanah mama kalih ku ibu haji. Si abdi pun Cipeu bade ngiring jabung tumalapung. Namun kitu ge langkung ti payun mugi ageng cukup lumur nu kasuhun. Mugi jemar si hapunten nu ditedak mama. Ih teu naon-naon beuh. Malah aya alusna saha-saha oge. Ari nu rek bere pandangan atawa bong-bolongan mah kumaha moal ditolak asal pandangan atawa pandangan anu nuju kana kasalametan sarerea. Boh kasalametan keur di dunya, boh kasalametan keur di akhirat. Sabab ceuk barayana Ki Karta oge, baraya ama keneh datangna luang pangalaman teh lain tina bincurang tapi ti pada urang. Nu hartina ti pada manusia keneh. Tong boroning pandangan tinu geus dewasa atawa tinu geus kolot. Dala budak angon ge taya salahna ditarima ai pandangan anu hade mah. Saur kersa ajengan dahlan bari ngaliri ka si Cipeu. Para mitra sadaya anu sami-sami ngabandungan idongeng. Memang atuh. Si Cipeu oge para wargi sok sanajan kasebut badega. Siga jelema anu ieu naon teh kurang saeunan. Siga jelema anu memang naon teh kurang asak jejehan tapi dina jero-jero nama tos digamarkeun yen si Cipeu teh hiji budak anu memang dina nggoni ngahareupan hiji masalah nu daria mah manehna ge leuwih daria ngahareupanana. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng harita si Cipeu tuluy nyarita. Kunyuk nuhun upami kitu mah atuh mama lah. Mama teh kagungan raos di luluhuran ku sim abdi, jalan sim abdi mah ampun paralun. Amit-amit nu kapuni teu aya emutan bade ngaluluhuran ka sepuh. Mung imam manawi sareng manawi bahan katampi kalayan kaulem ku manah mama sareng ibu sun kitu. Bawi raos sim abdi mah perkawis neng Yani teh sae wurukan we atuh. Sumuhun seep-seep wurukan ku mama sapodos anjeunna sadar. Kalayan tumut cimun kana maksa nu jan nerakana. Nu hartosna sina kersa ditikah ku rerencangan deui Joni sung. Tangtos engke dina waktosna renengan bakal aya nu nyalametkeun. Duka saha nu bade nyalametkeun mama kitu manawi pangemut sim abdi mama duh. Neng eta ge upami kaulem ku mama sun. Kitu caritaan si Cipeu kanu jadi dunungan. Tur kasaksian ku Mang Odoy jeung ku Bi Uning. Memang cek tadi ge si Cipeu katingalina dina polahna siga jelema budak boloon, atiga budak bolon jeung sok teu weleh jeung heureuy loba ngalonjeng, tapi dina bab pangartina mah lumayan. Miskin sotenan tina urusan haliah dunya. Tur manehna hirup nu ngelis teu indung teu bapa. Ceuk cohagna para mitra cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Suwung ku dulur malarat ku badaya. Ngan manehna jujur tur bisa mihapekeun diri kanu jadi dunungan nu mata kunu jadi dunungan atuh dipikanya samalah geus dianggap kulawarga. Caritaan si Cipeu kitu teh siga nu geus yakin di mana Neng Yani dikawinkeun ka lanceukna ka si Nyoh Pedrik bakal aya nu melaan. Atuh harita ge para mitra sadaya ngan waluhu alam saha nu melaan Neng Yani. Ku dasar ayat caritaan kitu ti si Cipeu Ibu Hajah Ningsih naros bari neuteup ka si Cipeu keur tungkul. Kumaha lamun Neng Yani nolak wae teu daekeun dikawinkeun ka si Nyoh babaturan lanceukna Cipeu? Ih, percanten abdi mah ka mama sun mawi nyangakeun ka mama ge. Bobot pangayon timbang taraju mah aya di mama sun. Piraku mama teu tiasa nareka Neng Yani sun kumaha we carana atuh mama? Tema si Cipeu bari mesem. Samalah make ngareret saliwat ka kersa ajengan dahlan luk tungkul deui si Ganu Ajri. Insyaallah ari kitu mah kumaha marek ditarekahan bari dikersakeun ku pitulung Allah Subhanahu wa taala tur tarekah mama diijabah.
Da kasebut manusia map kabeh gengan saukur boga kahayang jeung pamenta. Dikobul atawa diijabah henteu nama kumaha nu maha kawasa. Saur kersa ajengan dahlan. Tos kitu mah anjeunna nguniang ngadeg teras ngelol dina lawang kamar. Ninganeng Yani nu keur ditungguan ku Cep Sumarna kalayan naros. Can nyaring si Neng teh Asep. Teu acan mama waler Cep Sumarna bari ngareret. Keun bae keur ngeunaheun sare tong diganggu. Saur kersana mama ajengan dahlan teras ka jamban bade abdas. Wireh teu acana tepan Isa. Atuh Cep Sumarna kaluar ti kamar tuluy ka tukang sabab Mang Odoy jeung si Cipeu geus katarukang deui. Samalah keur ting jarentul we dina dipan. Kumaha neneng ti Asep? Tanya Mang Odoy bari neuteup. Sare keneh Mang Odoy katingalina mameni pules naker. Waler Cep Sumarna gek diuk gigireun si Cipeu. Ya nuhun we ari nuju kulem atuh Asep lah. Ari mama ka mana Mang Odoy? Cep Sumarna naroskeun ramana. Nama teh tos di jamban Asep rupina mah nuju netepan Isa panginten. Temal Mang Odoy. Torojol bi uning ti kamarna kalawan nanyakeun ka si Cipeu. Ipeu ai maneh rek nginum kopi? Alhamdulillah Rabbil alamin. Nuhun mama nyai. Aduh satea cenah ge hatur nuhun we ditampi pisan. Komon we hoyong mah tuh hai. Alah ecot. Cek si Cipeu teu leh ngalonyeng. Meuni hejo ditawaran cai kopi mat si Monyong. Meuni kitu eta si Ibi ka abdi. Rupi Asep bade ngalet kopi. Bi uning nanya ngareret ka Cep Sumarna. Ah moal bi. Waler Cep Sumarna semuha-muha mandear pasemon alun. Manyai. Si Cipeu nyebut manyai ka bi uning. Dong make nyebutkeun manyai sagala sia ka kami. Naon make nyebut manyai sagala? Palai disebat naon atuh pira aku Cecep Ipeu nyebat tante mah. Aduh, alah tante, aduh. Tante wanaman manya Odoy meureun Edwin meureun. Kaneng sia Monyong lah. Nah yang heuy bae pagawean teh nya. Mun aku galak boga indung teh. Kade poho deui nya manyai nya. Naon poho deui teh? Eta ci kopi keur Cecep Ipeu nu biasa teh. Kopi pahit gulaan we sing cekap kitu cek eng teh. Cek si Cipeu para mitra sadaya. Itu lain kopi pahit sia anu kitu mah Cipeu digulaan sing cekap mah Monyong sia. Pokona mah kopi nu enak we nu pelem. Tah nya kitu cek eng teh kopi pelem. Cek si Cipeu atuh bi uning nyician cai kopi 2 gelas da Cep Sumarna mah teu daekeun. Kumaha atuh nya mang perkara abdi jadi bingung ya. Asa jauh tina ukuran anggang tina gambaran. Dalamun abdi teu ningali nu jadi kolot mah pokna nu jadi inung. Pokona duka kumaha pijadieunana antara abdi jeung lanceukna Yani. Mungu panjang pangajak hawa nafsu mah geus sayang belenyeng-belenyeng we indit ngadatangan ka manehna. Sabab ni asa kacida-cida teuing ngaganguna kana batin adina. Geus sidik nu jadi adina teu daekeun ka si bule keukeuh kudu daek dikawinkeun. Pan akhirna jadi kieu. Namun kaduhung kitu lamun adina nepi kaluas kana diri nemahan pati sorangan. Sok aya boh awewe boh lalaki luas nemahan pati sorangan ku jalan teu suka direremokeun. Tapi ieu masih gana teh eueuh kana pikiran kadinya. Nu dipikirkeun ukur kasenangan keur dirina we bungkul. Paduli teuing nu jadi adi rek kitu rek ieu oge. Saleuheung direremokeun ari kanu sabangsa tur saagama. Ieu mah kanu teu sabangsa kanu teu saagama tur teu saadat teu sabudaya jeung urang. Cek Cep Sumarna nada-nadana nafsu kad den Joni atuh si Cipeu wepokna nyarita. Harita para wargi si Cipeu ngilu nyarita deui. Kang Asep, paminumutkeun kana hawa nafsu mah amarah mah komo. Tong bujang salira Kang Asep atuh. Sanaos abdi ge sami we nyiring teu raos. Nyiring cua kana tinakan den Joni teh. Yang diemut deui teh hartosna jange nafsu ge jange amarah ge. Jantos kitu kapalaina eta mah. Samios ulah diange emutan teuing sok sumawonten diange pondok pangharepan mah. Dan kegeneng Yani bakal anu ngabelaan so. Anu ngabelaan ku saha Cipeu? Cep Sumarna ngareret. Sumuhun bake anu ngabelaan nang Yani. Tiasa leupas tina tangan-tangan si bule kitu. Tema si Cipeu tetep siga nu geus yakin. Anu ngabelaanana saha? Cep Sumarna terus neuteu.
Waluhu alam sahasana mah nanging numutkeun praosan abdi pasti bakal anu ngabelaan atau nampai anu ngajait. Calik-calik we Kang Asep mah bari nanda ka nu maha kawasa. Buktosna tadi waktu urang wangsul ti leuwih goong nyusulan Neng Yani pan harita katinggal ku Kang Asep aya Denjoni sareng sinyo-sinyo opatan malih sareng upas duaan marawa kolewang. Syariatna tanapi sababiahna mah dipegat ku ajag bodas duwi ka upas duaan diraweg ku ajag bodas. Paneta teh nawiskeun hiji pertulungan ka urang tiluan. Cobi upami syariatna teh ajag bodas kana tangtos we urang cilaka. Entengna Kang Asep sareng abdi dibui ku upas. Abotna disariksa atuh Neng Yani diboyong ku si bule kitu. Tema si Cipeu dina nyaritana mernah tur kaharti. Geus kitu kumaha tu pikiranna pilakuan kuring. Cep Sumarna tumanya kalawan teu leupas tina paneuteup kana beungeut si Cipeu. Sumun atos we ayeuna mah Neng Yani sina keresaheun ditikahkeun kurakana ka si bule. Tema si Cipeu geus kitu mah Cep Sumarna jempe. Tuluy melenguk keur kitu torojo lebih uning mai rancai kopi 2 gelas mending ngebul. Mangga Cecep onyong nyangakeun caina. Cek bi uning bari nuna cai. Alhamdulillah nuhun Mama Nyai nuhun. Ditampi lahir batin adah mudah-mudahan sing langkung bahe nawal doh aduh kusakieuna we boga indung teh ka Cidahe mana ka uing aduh. Heeh kami ge heman ka jane ari maneh heman naon ka kami iraha atuh rek mulang tarima ka kolot teh. Ih acan we atuh piraku engke si Ipeu rek kieu wae nyemangnya Kang Asep mangga tunggal leueut nyepe ka tu kadinya. Tema Cep Sumarna tuluy ka jero deui. Pareng Ibu Ramana tos kalaluar sabab harita geus ampir jam 11. Bus Cep Sumarna kasampaka ka kamar nempo Neng Yani masih keneh ngagebra. Teu lila kaluar deui gek atuh diuk dina kursi di patengahan. Akhirna goloyoh Sumarna ngedeng dina kursi panjang nepi kareupna sare teu disimut-simut acan tayona geus teu kuat ku tunduh. Ari katamah-tamah tasasabaan ti leuwih goong. Atuh si Cipeu ge kitu deui Mang Odoy geus ngarampih ka kamarna sewang-sewangan. Kumaha atuh nasibna nu geulis si camperenik Neng Yani kasaha ciosna ngajodo naha ka Sinyoh Pedrik naha ka Cep Sumarna. Oge kumaha para mitra kaayaan Denjoni Rakana kitu deui perkawis pependeman harta nu aya deukeut tangkal muncang teh nu kungsi ditapaan ku Denjoni. Kumaha baris kapibana sareng saha atuh nu baris melaan Neng Yani da ceuk si Cipeu bakal aya nu melaan. Oge kumaha kaayaan ajengan dahlan lamun Neng Yani geus aya nu melaan. Mangga urang teraskeun perhatoskeun bae jalana ieu carios. Dugi katamatna jalaran ieu carios teu acan satengahna. Masih keneh tebih para mitra. Samali saparapatna ge teu acan. Mangga urang lajengkeun deui ieu carios caturkeun Neng Yani ayana di kersana mama ajengan dahlan teh geus 2 poe can balik deui ka lembur Mang Jasik nyaeta ka leuwih goong margi diwagel ku Ibu Hajah Ningsih ulah wakamuli. Atuh keur Neng Yani aya pangwagel kitu ti Ibu Hajah Ningsih teh atoh we nu aya da aya Cep Sumarna. Ai kersana ajengan dahlan teu acan nyariosan naon-naon ka Neng Yani. Sanajan ceuk si Cipeu kudu dipepelingan oge. Emutan ajengan dahlan mah pangna Neng Yani teu acan dicariosan teh bilih emutan kaganggu deui. Lamun kitu teh mah kangge kersana ajengan dahlan ningali heula situasi sareng kondisina Neng Yani. Eta pangna ajengan dahlan teu acan nyariosan teh sanes moal atanapi teu kersa nyariosan. Malikan para mitra kana perkara nu disirurukan ku Neng Yani nyaeta Mang Jasik jeung Bieme. Ku ayana Neng Yani geus aya kana 3 poena teu balik-balik deui. Ngarasa hariwang sok sieun kitu teh kieu teh. Sedang Mang Jasik sakitu omat-omatanana waktu Neng Yani diteang ku Cep Sumarna kudu dijajabkeun deui. Kari-kari geus 3 poe eueuh bae. Atuh ku dasar kitu Bieme pokna bari ngadaraweng jeung Mang Jasik salakina ditepas. Abahna kumaha si Neng teh geuning eueuh wae balik geus 3 poe ayeuna. Kapan harita teh ku abahna diomat-omatkeun ka Cep Sumarna kudu dijajabkeun deui ka dieu. Tapi eueuh wae geuning piraku moal ka dieu deui onaman mah da pakeanana aya keneh di dieu. Sok sieun meunang ka musibatan we di setengahing perjalanan. Kawan tu ti dieu ka ditu teh lain lalakon deukeut-deukeut.
nu kacida hariwangna masok sieun tepung jeung lanceuk na Neng Yani jeung Den Joni heuk dipaksa kudu daek dikawinkeun ka si nyoh teh. Bi emeh kacida hariwangeunana ka Neng Yani. Kunaon atuh nyeuweuh wae. Da memang kami ge ngarasa hariwang sok sieun tepung jeung Den Joni. Sedeng Neng Yani dibawa ku urang ka dieu oge sasat disumputkeun lamun disumputkeun teh mah. Nyeueuh ongkohan manehna teh. Atoheun ku urang dibawa ka dieu nya tak mung dikawinkeun ka si Nyoh Pedri. Ceuk Mang Jasik sarua jeung nu jadi pamajikan ngarasa hariwang ku Neng Yani geus 3 poe eueuh balik-balik. Para mitra anu mulia, atuh harita Mang Jasik sarua jeung nu jadi pamajikanana ngarasa hariwang ku Neng Yani eueuh wae balik. Atuh kumaha lamun ku abahna teh angka ditu ka Cep Sumarna? Nah aya eueuhna di ditu di Cep Sumarna. Lamun aya tanya ku abahna, narek terus cicing di ditu, nah rek ka dieu deui. Bisi kieu Cep Sumarna rek ngajajabkeun teh aya halangan. Dapu kasebut jelema masok aya wae halangan harunganana. Teu nyawa halangan gering teh, teu nyawa aya halangan keperluan penting nu teu bisa ditunda atawa diwakilan kudu sejen. Atau bisi Neng Yani gering babakuna mah. Ari maneh kawas nu teu boga titinggalian wae sia jeme. Kapanyaho kayan kami batan sakieu geus nyedak kararempona. Boro-boro kaduga init-initan kanu jauh sakalian ti dieu katampian ge teu sirik narengah pranyug. Sigan rudek beak napas. Lamun kawas sasari mah kami jag-jag keneh geus teu kudu dijujurung deui. Ini teh kami ge sorangan deuleu. Ceuk Mang Jasik atuh jep-jempe geus dikitukeun mah para mitra sadaya. Kudu jadi salaki keur bi emeh teu nemal deui. Taksiran kahartieun tur sadar yen salakina geus nyedek kararempo. Da jeung sanyana Mang Jasik geus nyedek ka aki-aki, kitu deui bi emeh geus nyedek ka nini-nini ngan bi emeh katingalina cangker keneh sote masih keneh kaduga barang gawe ngurus kebon. Para wargi anu mulia, teu lila harita teh para mitra koloyong atuh bi emeh ka jero terus kebat ka dapur. Rek mirun seuneu. Mang Jasik nuturkeun bari nutupkeun panto. Gur bi eneh ngahurungkeun seuneu rek nyangu, ongkohan beas geus aya meunang ngisikan. Mang Jasik diuk dina palupuh bari anu neuk teu kandaun kabung ku peso raut. Heuleut setengah jam waktu Mang Jasik jeung bi emeh keur di dalapur teh. Harita di luar aya nu pupuntenan sora lalaki para mitra sadaya ngora keneh. Punten. Menang 2 kali eta lalaki pupuntenan atuh bi emeh curingha kalawan pokna. Tah abahna sadanu pupuntenan dihareup. Cep Sumarna kitu ngajajabkeun Neng Yani. Ceuk bi emeh timuruna ka Cep Sumarna ngajajabkeun Neng Yani sabab sora lalaki tur ngora keneh. Nya sugan Cep Sumarna ngajajabkeun si Neng teh moal atuh ka ditu kumaha? Ceuk Mang Jasik sarua boga timuru ka Cep Sumarna. Koloyong bi emeh ka jero sedeng nu di luar pupuntenan deui. Waktosna kabujeng seep.